harus dipiara manusia parapan. Ya, benang jangan KTP mah lumayan. Ngomong-ngomong bukan duit tepi. Aduh, teboga euy bir. Balaga kita bukan daging sih kan ini. Aing ngapoe hayu we ditahan 8 baju. Waga aing. Harus dah doang. Mau naon maneh? Yang bener kelepanan baju teh. Yang harus dipiara manusia parapan. Ayo we ngomel. Bener. Ya, Mak. Ibarat duit jajan ke 2000. Beli sebak. Doang. Bukan, Mak. Warung sih beli sayuran. Duit aja kencengan. Orang masakan saya Kan Abdul teh capek mah beres nyimpen baju. Capek mana mah di kita teh kedul. Kumaha we? Yuk duit teh yuk. Tuh. Jangan. Aing semua hayu we ni tahan batur keur capek oge. Molor jailan ku aing terus ya teh. Cuma molor teh modar aku molor itu teh udang-udang. Aing teh apal dia teh. Foto ku aing. Ya, benang jangan KTP mah lumayan. Siapa? Tuh udang-udang teh bener ku aing. Ieu mah naik pesawat teh modar sia mah geus sia mah. Kira maneh? Ngarian si Udin teh udang-udang. Kira aku teh aslina. Bagus atunya ditayong kita udang-udang. Ngarian video. Keur pan ku aing di kana eta kekekekeun. Tuh beungetan lep. Dia kelapih. Naon geus gerak. Ngomong-ngomong bukan duit tepi. Aduh, teboga euy bir. Kopi coba riksakeun tanah apa saksi tulis teh kita kala riksakeun. Tah aya bir 2000. Kurang keneh teh. Ning beli kencing. Aku mah atuh urang nyokot duit. Kayak kau yang bejakeun tadi ngeureuyeuan jeung video sia. Ayo. Atuh urang keluar dulu. Urang satu dibejakeun nya. Moal bro. Aing tapi kurang keneh teh duit teh kundangan deui aing. Kemana? Wek mai? Sampai ke warung dah. Gulteng dan nanya. Balaga kita bukan daging sih kan di mana? Warung. Duh, kemana mana? Orang Bang Dedep. Rek naon? Di tas sayur. Kadiala. Naon teh? Dia lagi. Sieu pulang sieu. Teuing lah tetep gandeng mah. Ramai gitu. Beriti. Naon? Beli rokok kayaknya. Aya jeung beli sayur euy teh si emak. Da kewe bejakeun kurang gitu. Belum apa dicarekan ku si emak. Moal mun nyarekan mah bejakeun kurang. Beneri moal naon? Bener moal naon geus beulikeun kana rokok atuh. Molor wae. Bi kemana maneh? Mana ke mai? Balak songong. Cek aing di gawean. Bir ya kopi teh. Atuh lah. Nah, tuh kopi mah diinum. Mana rokok? Mana rokok lah euy. Sa beli rokok teh. Si Abdul beli rokok. Tadi emang si Abdul bukan duit gitu. Si Abdul mah bukan duit. Kan duit mana dia titah beli sayur kurang dipalak tadi teh. Oh dipalak heuh. Bukan heula waktu itu. Oh niatnya si Adul belikan pantah aing. Oh pantesan atuh dia. Udang gitu tuh si Udin udang. Din. Mau kacino Din. Kopi teh yeuh. Minum melawe lah. Panas tuh. Naon ieu? Sia nya nu ngeureun aing teh tadi keur molor aing. Teu. Sia waduh sia nya. Teu. Tadi kita kopi dah. Haus aing haus. Dia. Urang sare panen aing teh tuhnya bahe we semuanya. Nuan kok eta rokok. Ti saha rokok ti saya teh? Rokok kek gawe lagi eta mah nuan rokok. Rokok ti saya teh rokok ti saha? Tuh jadi pahe. Rokok ti saya Si itu si Abdul. Duitnya nu saha? Kemana? Wah gawat saya urusan jeung mana mah aduh. Bahaya se teh. Kunaon mana? Wah aing geus mau urusan deui aing jeung mana mah aduh. Mung aing. Nah, eta mah urusan aing ieu tuh nama mah nyawa arudud we dengan si Adul.
pun. Lah kumaha maneh lah. Tapi hari ini sian-sian teh. Si Adul minum ah. Aduh lila di. Mana tuh itu? Karek balik aing ge. Atuh dul. Dia dia tah. Cocok. Cocok. Urang remaja ewang hiji. Rokok tengan. Setan mah. Ah, korek teh. Oh iya. Euy. Aing ngopin teh udah teu. Bang. Teh ah. Sudah mah pisan. Habis digurakeun ge. Lah maneh lah teuing lah aing geus teu sahabat teuing aing mah. Astagfirullahaladzim. Aing tadi teh ditanya ku emak. Ih udah dia. Bikin tah. Udah. Genya balik lah. Assalamualaikum mak. Abdul balik. Mak. Lila teuing dul maneh teh dititah. Ampun, mana sayurana? Ampun Rahmat tadi di jalan ngomong aja bodak si Kobir. Kobar. Mana sayurana dul? Balik ke pat dititah meuli sayur kakak. Aduh. Maneh mah dul dititah teh. Ampun Rahmat tadi duitnya dipake ngaropan jeung barudak. Gusti. Maneh teh dititah meuli sayur deul meuli rokok. Teu balik. Pantu apal mak, tadi si Kobir kita beli rokok, kedai cenah duit mak oge. Wanianan si Kobir ngomong gitu. Naon deui cenah si Kobir? Cek Abdul teh, kumaha lawan carikan ku emak, lawan menyarekan mah cenah bejakan cek si Kobir cenah. Wanianan si Kobir ngabangus gitu ka mak. Di mana si Kobir ayeuna? Tuh mak di gaduh. Oh, ayo urang riksakeun. Ayo. Lawan wanianan teh si Kobir ngomong gitu. Ayo, kenyang lihat maneh. Coba. Tunjukkan. Gitu tuh. Kemana kopi teh backlit? Iya, aya kena Oh, deui. ayo rokok. Ududna. Backnya. Atuh sesakeun aku ih. Tuh si emaknya. Pas kemudian nya aing ge mun urusan si emak aing mah. Tenang. Iya ha. Mau urang mah eta tah mak. Urang mah teu. Duit eta teh jang meuli sayur. Tah. Iya mak. Iya mak. Kita tadi ka urang. Sia. Awa ka paurusan dewek teh heh. Dengekeun. Awa ka paurusan. Hadir. Mantap ayo keadaan mantap. Mak biasa bagus. Coba tanya mak super. Matikan. Action. Wanianan si Kobir. Sing tariknya angin. Action. Action. Wanianan si Kobir ngomong gitu. Naon deui cenah si Kobir? Cek Abdul teh. Kumaha lawan carikan ku emak. Aduh enak marang teangan ka ditu, ka gaduh. Mana aing lah. Oh. Action. Matikan. Bagus.